Sampurasun pamirtub sadayana pamirsa YouTube di mana wae ayana. Salam kawilujengan kangge sadayana, kalayan muji syukur kanu Maha Agung nu jadi panundung rambut takabur nu pajejet dina angen. Sangkan jadi panuras rasa, nyeuseuf gegeuleuh-galeuh, nyapukeun ria sum'ah nu pasolengkrah dina manah, sangkan ulah aya rasa gumende nu sumare dina hate, nu sok rajin ngahalangan jorelatna teja bebeneran kana manah, tur ngarempek tembusna cahaya kudus kana kalbu. Pamirtub sadayana tepang deui sareng simkuring dina Warta Jati Sunda, wancina ngaguar jaga titilar seni tur budaya Sunda. Masih keneh disarengan ku mamaos tembang Sunda Cianjuran anu baris diguar, anu baris dipintonkeun, oge baris digalindengkeun sareng dinikmati ku urang sadayana. Sate acan urang majeng kana pagelaran atanapi pamedaran ngeunaan laras tur wanda tembang Sunda Cianjuran, mangga urang sami-sami ngabandungan wae jirangan lagu tembang Sunda Cianjuran dina wanda jejemplangan. Anu kahiji nyaeta Jemplang Panganten diteraskeun kana Jemplang Pamirig kalayan panamihna Sarakan Pangbalikan. Mangga pamirtub sadayana wilujeng ngadangukeun. Truk paruh melah bantar birit leuwih pepentasan birit leuwih na pepentasan gelak-gelik sora suling jentreng sora kacapina laguna Jemplang Panganten ka kuping ti katebihan kemprangna ngahudang rasa surup mana horeng jangkung luyukana lagu kasilir anginan kasilir anginan
urang umur andika ngurangan mah geuning umur andika tuh di ditu ditutugan gunung buntut padumukeun tempat kuring niis pikir curet-curet cai kahuripan ngupluk haplak pasawahan tanah endah duh sarakan pangbalikan waas undi sawang tika anggangan lembur singkur sisi gunung ejole embok tutubuhan kasilir angin kaheman angin kaheman bibir pasir angin letih ngahiliwir ningal pakebonan ting arudang padataran endah asri pangliput manah suki
Cihaneut moyan di film guran kentrung lisuk tutunggulan angin gunung nu sapan suarep nalembutan. Nyutat tina rumpaka panami tembang Sunda Cianjuran dina jirangan ayeuna nyaeta sarakan pangbalikan nyaeta rumpaka kawihna teh matak sumerep kana lelembutan. Tangtos ieu ngagambarkeun endahna alam parahyangan, endahna sarakan pangbalikan urang-urang Sunda anu aya di tatar Pasundan atanapi di tika tebihan oge tiasa aya pangbalikan nyaeta di tatar parahyangan atanapi di tatar Pasundan. Tah kitu geuningan Kang Tata tepang deui. Samuhan wilujeng. Tepang deui oge sareng Teh Dewi, Kang Dodi, Kang Hanhan oge Kang Asep. Nya tepang deui dina Warta Jati Sunda danget ieu tangtos urang neraskeun deui paguneman atanapi guaran urang, pedaran urang ngeunaan tembang Sunda Cianjuran sok sanaos panginten ari waktos moal tiasa cekapnya. Tapi nanging sahenteuna panginten urang-urang sadayana atanapi pamirtub sadayana tiasa nyutat anu saena, nyutat pangaweruh sok sanaos sakedik tapi tiasa janten luang pangalaman tur luang pangajaran supados janten barokah oge kangge saha wae anu ngadangukeunana kitu ja. Tah dina danget ieu Kang Tata nya sim kuring teh bade naros ngeunaan wanda-wanda anu aya dina tembang Sunda Cianjuran. Da geuningan upami nilik bukti anu pasti ngarampanyata anu teu sulaya nya sok ningal oge aya ieu teh jemplang tadi ge nu digalindengkeun teh pan aya jemplang panganten, jemplang pamirig gitu nya. Sareng seueur deui di nu sanes teh aya jemplang bangkong, sorangan teh aya jemplang cidadap, jemplang karang, jemplang leumpang tah kitu nu naik kana muara beres sareng sajabina. Jemplang serang eta teh nu disebatna teh jemplang we sadayana gitu. Nah eta teh kumaha? Aya klasifikasina teu ngeunaan lalaguan tembang Sunda Cianjuran teh klasifikasina pengelompokan. Laras panginten. Ngawitan mah eta teh dikelompokanana teh dina laras. Laras teh aya laras pelog, laras sorog, laras salendro. Kapungkur mah ayana anu enggal katambihan panginten kadieunnakeun aya mandalungan. Teras we dibagi deui dina laras pelog biasana aya opat wanda. Anu ti payun mah aya opat wanda, anda wanda papantunan, wanda jejemplangan, wanda rarancagan sareng wanda dedegungan. Kaayeunakeun ditambih wandana aya wanda kakawen. Malihan mohon nyandak tina kakawian dina kakawen wayang golek. Teras we panambih sok dianggo wanda panambih panginten kadieunnakeun kitu. Mohon tah tina wanda-wanda eta panginten tiasa diguar naon si bentena kitu nya. Papantunan teh tapi geuningan ari jemplangan mapan aya jemplang panganten aya papantunan teh aya pantun papatet henteu nah gitu. Nya panginten eta hiji ciri khas panginten ciri anu mandiri dina lagu jemplangan sok disebatkeun jemplang ngawitanana gitu nya. Tah pamedina papantunan pan henteu ngawitan papatet pupuk kembang aya teras weh gitu. Henteu khusus teu pantun aon gitu henteu. Teras dina rarancagan oge sami henteu nganggo nami rancag gitu. Paling aya anu we anu sebatkeun aya sapalih aya asbarandana rancag gitu. Dina dedegungan biasana sami sareng jemplang. Dina wanda dedegungan mah sok disebatkeun degungna. Asmarandana degung, sinom degung, degungna dipangker gitu. Benten sareng jemplang, jemplang mah jemplang ti payun nya. Disebatkeunana dina dedegungan mah ti pangker disebatkeunana gitu. Oh, entah tiasa panginten sakedik di pedar ngeunaan kumaha papantunan, kumaha jemplangan, dedegungan oge rarancagan teh kumaha. Naon wae nu tiasa ngabentenkeunana. Tah panginten tina wanda papantunan sareng jemplangan mah eta teh tina panginten dina episode ti payun ngawitan tina sajarahna teh
tina Temang Pajajaran, tina seni pantun eta tina papantunan sareng cejemplangan nyanakna tina seni pantun. Ta upami rarancagan sareng upami dedegungan nyanakna tina seni degung. Jadi ngadopsi lah gitu nya rarancagan oge pami telepat teh dina seni rancag aya rancag panginten. Pohon aya ciri khas sewang-sewangan panginten. Laras dina utamina dina pantun seseueurna mah kan sapertos mantun nyarios gitu bercerita gitu nya. Nah cirina teh ngaguar sempalan carita tina pantun sami dina. Nah upami papantunan mah aya panginten anu ngaguar perkawis rasana dina jadi urang teh dicanak neuleuman rasa-rasa anu benten. Rasa dina pantun mah biasana panuntun pikeun nyukcruk laku rahayuning hirup gitu. Janten ngudag falsafah hakikat kautamaan gelar palikat teteleuman dina sedong leuwih sepatahunna. Jadi langkung teleb nyusuk ka lebat ka diri gitu. Pami dina ieu mah lebih ke perenungan panginten anu umum mah disebatna teh panginten naon teh sebatna teh lebih ke dalam diri sendiri lah gitu. Lenyepaneun. Nah lenyepaneun ka diri. Matak eusi-eusina teh lebih ke anu ngaguar rasa perenungan kanggo anu ngadangkeun gitu. Atau upami kitu mah teu sagawayah dina teknikna beuh waditerana benten sareng rarancagan upami benten pami ciri khas dina waditerana biasana sok aya gelenyuna Kang Dodinya. Ya kedah dicontohkeun atuh. Kedah dicontohkeun. Ta ieu papantunan teh salah saeusna gelenyuna sapertos kumaha. Salosna tadi teh benten. Di kemprang sareng aya gelenyu. Nah, dasarna teh di kemprang teh janten henteu dilagukeun sapertos dina lagu rancagnya gitu. Cobi kumaha ngawitanana naon teh disebatna teh ngawitanana kumaha upami bade papantunan. Nah gitu. Papatat oge kapungkur mah dari jelas jadi sanes dikitu kan. Ya. Kukieu ge papatat teh kenging da kapungkur mah. Tah janten eta kenging gitu kan. Pangapungannya model pangapungan biasa nama anger weh model gitu dikemprang ente robih gitu anu tetep janten henteu nuturkeun wirahma mamaos laras henteu nuturkeun wirahma mamaos janten antawis nada teh kempiungan hiji sareng opat pengitan 2 sareng 5 biasa nama. Nah upami dina jajemplangan biasa nama tina 3 nya 3 opat gitu opat hiji biasa nama. Cobi kumaha ieu jemplangan cenah. Benten teknikna nya. Sami dikemprang mung benten dina nadana. Nada hiji opat 3 gitu. Tah upami rarancagan kumaha eta teh intro dilagukeun gitu, dilagukeun. Ngiring lagu ngiringkeun wirahma mamaos gitu. Tah ari dedegungan sapertos main degung teu. Dedegungan oge sami sareng ngarancag mirig nama. Mohon. Nah upami kawihna panambihna dina wanda dedegungan biasana nyanak ngadopsi dina lagu dedegungan klasik. Mohon. Gitu. Hot Kintal Bueuk, Pajajaran, gitu. Ladrak, Padayungan. Dedegungan mamaos nya eta tinggi teh adalah supanana. Gitu nya. Aduh, beunghar pisan nya. Teu sagawayah nyanyi kitu sih gak karaokean biasanya. Laras ta upami papantunan tadi pengintina tina teuleuman sadongan rasa ti dalem pami jejemplangan. Pami jejemplangan lebih ke naik deui, lebih ke rasa. Panginten ngarap-ngarap harapan rasa kabimbang petenya. Nyanakna tina pami dina ayeuna umum emosional lah lebih ke emosional gitu. Lah gitu. Sorana upami pantun seseueurna ti dalam ti jero ti puseur. Sorana ti lebat sora dalem
upami jemplangan seueurna dina sora dada. Nu kitu numbutkeun dina buku Nyuk Curug Galur yasana almarhum Ibu Tuti Karman Soma Wijaya gitu. Salah sawios anu ngaguar rasa dina wanda gitu setiap wanda. Terus rarancagan oge sami aya rasana anu kedah diteuleman bohku anu nembangkeun oge anu ngadangukeun tapi ngupingkeun gitu. Rarancagan mah nyata lebih ke interaksi antara manusia jeung manusia jeung alamna. Jadi lebih komunikatif lah gitu. Jadi matak sorana ge lebih di luar di dieu dina baham panginten. Eta teh benten dina cara ngagalindengkeunana teh. Pami pantun mah tina perut tina kasedongan rasa di dalam, pami jajemplangan dina ieu pan sok disebutkeun ngagap angen rasa dan sok dina dada gitu nya. Nah, upami ieu mah lebih komunikatif rarancagan gitu. Tah hiji deui aya dedegungan sorana teh tinggi serta lebih ke pami dina umum head voice gitu. Head voice. Des suanten dina kemudian mah dina mun-munan teh dina tarang lah gitu nya. Dina kepala, suara kepala. Tah teh matak disebat dedegungan cenah adeg-adeg pangagung dina degung teh. Jadi kapungkurna pan seni degung teh seni kanggo para pangagung pejabat. Nah, eusina aya deui nu nyebatkeun degung teh adeg-adeg nu maha agung. Jadi ngudag dina rasa hoyong dugi ka mantena gitu. Rasa kailahian lah gitu. Ngudageun eta anu maha agung gitu. Jadi sapertos ngapung itu suara head voice mah tinggi gitu. Matak dina lagu-lagu dagu mah salah sawios ciri khasna teh nada-nadana teh langkung tinggi tibatan ti wanda sanesna gitu. Terus paingan atuh Kang upami abdi sagawaya hoyong nyobian nembang Cianjuran teh sok palesnya da terang teh panginten. Terang kedah di tipalih mana suantenna teh gitu. Tah kitu panginten. Da panginten ai suantan mah teu tiasa dirobih karakter masing-masing. Teu tiasa ditilai kedah patokanna kedah kasih A, si B, si C. Sadayana ngagaduhan sewang-sewangan khas gitu. Teu tiasa dirobih gitu. Terus cuman mohon eta panginten pengaturan suara dina khususna dina tembang Cianjuran mah sapertos kitu. Benten sareng suara atanapi lagu-lagu dina kawih panginten suarana tetepe sapertos kitu gitu nya. Da khasna eta pamilih Cianjuran mah kedah robih-robih. Da dibagi-bagi wanda teh ya. Gitu. Oma aya deui wanda nambihan wanda kakawen. Kakawen mah nyandak tina kakawian anu dina padalangan atanapi dina wayang golek gitu. Itama nyandakna biasana kakawen sebrakan. Talutu. Iya. Kayu agung eta teh lebetna nyandakna tina kakawen. Laras. Sapertos tadi lah ngadopsi dina degung, ngadopsi tina pantun gitu. Mohon. Ieu teh namanya dina salaras panginten wanda ieu teh. Ieu teh pelog gungkul. Upami madenda aya oge henteu. Madenda mah henteu diklasifikasikeun aya wanda. Namun seseueurna anu katingal kupribados mah lebih ke rancag. Hampir sadaya rancag walaupun aya dina sabaraha sapertos sabaraha lagu ros mirip ka pantun gitu nya. Mirip dina piriganana gitu, dina piriganana. Mung pami dina sorog mah rata-rata dina rarancagan da jiwana ge benten. Jiwana ge sorog mah lebih ke panginten hegar, lebih ke ngungkapkeun semangat. Suka bunga lebih ke rasa lah, aya bunga, aya sedih gitu nya, ngungkapkeun rasa anu lebih keluar gitu. Benten sareng jemplang, rasana teh lebih ke dalam pami dina pelog mah. Pami agama gitu, pami rasa imah rasa komunikasi. Jadi sorog mah lebih komunikasi, benten sareng pelog gitu. Pelog mah lebih ke diri. Mohon, oke. Introspeksi, sorog mah, namanya ge sorog keluar pan. Leres. Disebut sorog kan keluar lebih keluar ke dalam gitu ya. Leres. Tak aya deui abi sok nguping tembang sunat teh dina laras Mandalungan. Nah sok
sok asa ngupingkeun tembang Jawa misalkan. Leres Ya eta pamier teh Cianjuran. Eta Mandalungan mah. kantos pengalamannya abdi teh. Aya sareng anu sok nembang Jawa. Ternyata dipirig tembang Jawa teh macapat sapertos pupuhna lah gitu nya, pupuhna terus ilir-ilir. Ternyata dipirig teh sami sareng Mandalungan geuningan. Ah janten memang Mandalungan teh lebih ke aya nu nyebat Mataraman teh nya, jadi Mataraman teh jadi lebih ke Jawa gitu. Lebih nada-nada ke Jawa. Namun dari segi nada mah sarasna mah sami pelog. Mung nada dasarna janten langkung tinggi da ngawitanna tina opat. Oh, tina galimer panggil. Nah, tina galimer da nyanakna tina sorog ban. Nah, Jadi opat. sarasna mah komposisi tapi tanggana nama tetap dina pelog gitu. Mung kumargi jadi tinggi janten weh ngabentuk panginten laras mandiri anu justru lebih mirip ka Jawa. Mohon gitu aduh ieu teh masih kena seru kami ieu mah pami main ieu mah gimanya masih kena seru nanging kumaha deui Kang kedah ditunda deui panginten kumargi waktos nu parantos teh nyekapan deui kitu nya. Kitu geuningan pamirtubnya teu sagawayah urang teh ngagalindengkeun mamaos tembang Sunda Cianjuran teh aya klasifikasina, aya pengelompokanana kitu nya anu parantos tadi diguar ku urang sasarengan kitu nya. Tah kitu dina danget ieu pedaran Warta Jati Sunda dina ngaguar tembang Sunda Cianjuran dina danget ayeuna ku simkuring panginten baris dipungkas tepang deui dina Warta Jati Sunda anu salajengna atuh simkuring nada sihapunten samudaya kalepatan boh aya kakirangan kalepatan dina tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan hapunten samudaya kalepatan sampurasun.